saja jalan dek cewek naon akang menakan Kang Kalung pola eta geuning aya gelang gelang tinggal lelepen anu Gusti Sinta garwa Gusti Rama oh kitu akang cucuk gelung meureun sapanjang di paling kuda samuka teh dirag-rag-ragkeun perhiasan sumohon dantos dibaca carkeun teu sangka ya kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh kompor jeung bihun miing jeung mikung aduh miing maksud teh duh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajait nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya ieu Jet Li sia nu salah sia nu benerkeun tuh nya di Amerika Stephen Seeng segel ieu segel ngeungeran ke babaturan mah aing teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui nya tuh dina 007 ha naon san kok kompodat san Connery maksud teh duh nya aing kudu seri naon nya tuh kitu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aduh lain bapak uing maot dunungan lapar belegog sabaraha taun yuswana bu Gusti dibales ayeuna dunungan lapar coba di mana dikuburna aduh belegog ya Allah keun bae tong diceungceurikan meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa tuh aduh belegog entong keun bae tong dipake nyeri hate iraha abdi bade ngiring tahlilan aduh lagu tilir tungkul aing dek nulis tungkul ade gua mau nulis lu baca lu bego bolot oh jadi pada dikubur nanti di dia blok tong dina jalanan atau dikuburina jurig baca sok baca maksudnya
Gining tutulisan itu kumaha lamun urang baca baca Oh, baca. Kusihung baca. sok kusihung baca kusia Si lain. lain Bapak Uing pae atuh mun kita tadi hapan kitu bae goge belengong maut aduh mana cek kumaha dina tulisan teu dikieuna maut baca aduh terus baca terus tapi dunungan uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegu da eta hayang barang bang semplak barang akan barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak anjing aing salah aduh aduh ampun cing Sarwana itu dah. uing mah bet galap ayeuna mah ngomong teh euy Sekolah teh. cing kumaha beuki golot teh kieu geuning Tina naon asalna? tina naon dewek asana jadi galap ki aduh kieu maksud teh karal-aral permios aing sajajalan dek ceuy Naon akang? menakan Kang Kalung Olah eta geuning. Aya. gelang Gelang. Tinggal. lelepen anu Gusti Sinta garwa Gusti Rama Oh kitu akang. cucuk gelung meureun sapanjang dipaling kuda samuka teh dirag-rag-ragkeun perhiasan Sumohon dangtos dibaca sarkeun. teu sangka eta Sinta Gusti Sinta ayeuna papisah jeung Gusti Rama Sumohon. Awatos kang apruk-aprukan ki leuweungan euy di Pancawati denda dandaka kalangkungan tak ku akang ngadaka. alam beuki kieu euy Leres. beuki dieu teh deuleu beuki ngaronjat kajahatan di mana-mana Beki hareng-heng kang. hareng-heng ku dedengean Sumohon. duh nasib Dasar nasib kudu barang. tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong heuh Ulah urang makan. sagala rupa pasoalan oge urang mah sakadar ikhtiar usaha Ta eta hasil jeung henteu mah kumangkewe ta eta. ngan meureunan diwajibkeun pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teh sobar di mana hasil urang syukur Daya deui bulan. sakitu hirup di dunya mah heuh Jampe hirup eta we kang. daing ngagugu ara jeung subaha mah wah Nuturkeun ara mah. kaituna ge bakal nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain Sumohon. anu kaituna teh tunggu di parut catang dirumpak Oh, cilaka itu pugu-pugu teh. cilaka ku pamola sorangan Bener. Gusti Rama nuju reus belah ditu teh Gusti Lasmana ngalalamun Katinggal tuh bulan. tong diganggu kitu ka sidawala Sae. ari dewek milu gering heuh saha atuh anu mencetan Sanu ngaulaan atuh akang. da geuning kitu ai milu sedih teh mung digawe-gawe acan teh A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Simar bener cenah naik Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai Sang Ratu Mut Putih. Bumi mengabanyu mingkem mingkem mingkem. Bet balalager uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jahil ulah ganggu. Yisim kuring sakeseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso. Sabab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi salamet.
kabur nyaboga turunan di Sumedang turunan nanti tukang baso Aduh, tinggal. tak tukang baso teh tetangga simkuring jadi simkuringnya Syami turunan Prabu Siliwangi Aduh. Si singlar kadongeng gitu. manusia loh kayak memeh dunungan ya dewek heula ka hareup lo naon yo dege kena yang makhluk naon di hareup ha makhluk naon di hareup jagoan didinya euy bau-bau bangsa manusia tah si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu tong heureun siling mah teu nyari tuh butan wah tenang buta hiji wae masing hareupeun tak ka dieu ye bisi loba sak loba ge bisa we usik tingalikeun Ulah sombong kali. Us. Nah, soakan gitu. Melaksaka palintangan babalean pangalusna eyang atin sanajan dikantungan kasaean moal mutan aduh kebeneran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema aduh Aya dahareun. saha ngaran manuk aya manuk maneh Cih, makhluk leuweung ye punten ya kuring bade milu ngaliwat heug teu naon ke urang badami heula sakedeungnya nuhun saya tadengekeun hawar-hawar tadi lebak naon aya tatabeuhan muni genah kadengena meureun di niat teh aya nu hunting hajat maksud teh eta sora silung sinen Nen. eta sora rebing rebing rebab galap benernya teh kadenge sora kentut kentut ketuk nu kacida kadenge pisan mamuni norawecok ka sora bool bool bonang sok terus nyiksa nyoper eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman aduh Sarman utit emang utit Saron maksud teh tah geuning jelegur teh sora golep golep goong